Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring mang yan dina acara anu manehnya eta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mang sabihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangki dieu simkuring seja midangkeun hiji jejer carita anu judulna Gumilar bagian anu ka-18 karya Bapak Esuk Handar mangrupikeun karya lawas tahun 1860-annya palawargi. Kanggo malikeun katineng kamang sakatukang ku medar ieu dongeng Gumilar teh nya tak kitu. Kumaha salajengna ieu lalakon Gumilar ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna oge nu sanesna. Oge anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan mugi asing tiasa janten rencang anu ngahibur setiap aktivitas palawargi sadayananya anu nuju di bumina bari santainya bari masa oge di padamelan seueur di tempat konveksinya bari ngupingkeun dongeng bari ngajait teh oge nu nuju di perjalanan bari nyupiranana. Salam baktos mugia sing tiasa janten hiburan anu manfaat. Oke ulah hilap di like, di komen, sareng di share-nya atau mugia wasilah palawargi sadayana anu kersa nge-share ngabagikeun ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari tiasa nanjeur deui. Amin ya Allah ya robbal alamin. Oke ulah hilap channel simkuring dina berbagai medsosnya dina tiktokna dina fanspage atanapi halaman Facebook sami namina Kisah Tanah Sunda mangga tiasa dibujengan tiasa diikutinya palawargi supados teu nyangkolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu carita Gumilar bagian anu ka-18 mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun Prung memang kuaki oge geus katoong kumaha perihna hate hideuk. Sasat kitu peta teh teu beda we ti jelema nu leutik buri tapi aya hadena heujeng tinimbang greges gedebug mah leuwih hade mending leuleus jejer liat tali teu kekereuweut daek ngelehan heula tapi engkena bakal meunang ulah wani wadul wani wanter tapi kudu wani wiwaha lantaran heuijiran moal aya hasilna anu nyunggemakeun tapi wani prung kalawan make jijeuhan jeung aturan perlu mundur heula supaya menang papan tah ieu mah kana tangtu bakal nguntungkeun pauhi ngagelendut mamatahan Gumilar tamat akina papatah Gumilar mah tetep bae ngeluk sarta tenembal sakecap oge kabeh caritaan akina disargepkeun kana hate ku kituna hatena anu tadina marudah saeutik-saeutik ayeuna mah kaubaran geus ngarasa tentrem sanajan teu cara sasarina oge reup magrib Gumilar kaluar ti imah akina bebejana mah rek kabedengna kiraksa tapi sanggeus deukeut hatena jadi mandeg mayong rek unggah teh tungtungna mah teu tulus reok bae manehna mengkol anu saterusna kalawan teu sadar manehna kalangsu mun keur waktu tadi manehna mapai-mapai jalan koral bari ngeluk tungkul
Pikiran anak cuscos babaku nama inget baik ka Nyi Arum jeung ka Arman nu tadi berang menang panyiksa. Ayeuna manehna geus ngamah jalan anu berasna ka leuweung, kurang dinyamah disebutna oge leuweung sancang, anu mun terus di jalanan bari berasna teh nya ka basisir sancang. Korosak, korosak. Di satu kangeunana belah ti kenca sadaya nu ngorosak. Gumilar ngaranjuk, nya sora ieu pisan anu nyadarkeun kana dirina, eling tina lamunanana, eling kana dirina. Pikiranana dipuseurkeun kanu tadi ngorosak teh. Reg manehna ngarandeg, ngareret ka kenca katuheunana geus salin jinis. Nu tadi rajeg ku tangkal karet jeung reremetan nu ngajadikeun beuki poek dedeleuanana, padahal harita teh jauh keneh kana parembulan. Sanajan di langit tembong bulan teh kawas nu jauh pisan, tapi masih tembong ngajirim buleudnya angan kasakurilingna sok sanajan ngan ukur remeng-remeng. Gumilar ngajanteng kene, ret ka tukang, tetela ngambah leuweung teh geus jauh. Ras kanu ngorosak tadi, ayeuna teu kadenge deui. Hatena beuki mandeg mayong, teruskeun atawa balik deui. Kasurung ku panasaran hayang nyaho ka mana jucungna, gidig bae Gumilar neruskeun deui leumpangna. Kakara oge meunang 4 lengkah, peletak deui kadenge sada pangpung ka tinca. Reg Gumilar eureun deui, sidik aya nu nuturkeun, ngan moal ari jelema mah. Ras inget kana dongengna Pak Uhi yen dedewana di leuweung sancang teh nyaeta maung sancang anu kacida gedena jeung galakna. Eta we cenah mun mawa muning nu geus paeh ditekuk tara digusur tapi sok dipanggul kedua suku hareupna. Kabayangnya bari nangtung. Siga kermayang we nya palawargi. Yap ka dieu tuturkeun ari hayang wawuh mah. Tapi mun rek binasa ulah liciknya hareupan kaulah. Andika ulah ngabongohan. Gumilar ngagorowo. Nu ngabletak tadi kawas nu ngarti. Gaur, gaur. Ngagaur sisi leuweung ngagorobas. Matana mencrong lir baterai ka tembong ti kajauhan. Giler ka kenca, giler ka katuhu babarasatan. Gajleng luncat ka hareupeun Gumilar. Tuluy ngodomang lalaunan, tapi taya pangpung sadang ngabeletek, taya dangdaunan anu ngorosak malah teu oyag-oyag acan. Matana terus disorotkeun kawas nu muncereng ka Gumilar. Kulitna coreleng, buntutna ngagebay panjang semu nyantel tungtungna. Mali ka Gumilar bari calawak nembongkeun rang getengna huntu jeung sihung anu lalencop. Tembong tina tarang kana palebah irungna ngagedat gurat hideung meles maninanjeur. Euleuh geuning si colat. Gerentes Gumilar nu harita manehna henteu mundur, henteu nyalingker kana tatangkalan, tapi ngajega di nu lega, panonna dipencerongkeun kana mata si colat. Cek dongeng akina cenah maung nu kacida galakna geus sababaraha kali geus ngaganggu pangeusi kontrak, tapi sakitu dikepung teh tara beunang bae. Sarua colat, baju sia jeung baju aing ieu deuleukeun. Baragadal bae Gumilar muka kampret hideungna, heg disampaikeun kana tak-takna. Breh bajuna loreng blang sarua pisan jeung blangna si colat anu aya di hareupeunana. Gaur, gaur. Maung teh disada deui tanda nganyakeun kana omongan Gumilar. Kodomang manehna nyampeurkeun semu malibir kawas nu ngintip ngadago bongohna lawan. Gumilar oge teu cicing, manehna ngulinting bari mencerong neuteuk mata si colat nu moncorong sarta nitenan gerakan punduk si colat. Ayo sia colat, mun anjeun rek binasa ulah intip-intipan. Yang hareup yeuh kaula si Wijana. Moal pati-pati wani datang ka leuweung sancang lamun lebar ku nyawa. Ceuk Gumilar tetep ajeg tapi waspada, bisi musuhna ngabongohan.
gaur deui si colat disada. Kolebat si colat narajang rek newak punuk anu datang nate sahibas dada. Kukuna barijil sungutna calawak, mun seug beunang teh piraku teu langsung ngaringkuk jadi eusi peujitna. Tapi Gumilar memang teu gugu. Manehna rikat ngarodon bari ngaragragkeun awakna dina gaya pamonyet warahan mangsal hapi akina pituin ngagorentel dina gerakan gorentel monyet. Atuh dina ngajolna deui teh jadi geus aya gigireun lawan. Suku Gumilar sakilat najong ke kemplongna si colat anu geus aya gigireun. Kacida neungeulna si colat ngagaur nyerieun sarta ngaronjangna mileupas. Jeleng Gumilar nangtung di bari pasang ka hareup, leungeun kencana nangkarak sedeng leungeun katuhna nangkub tapi ngeked. Suku kencana nyerong ka hareup, suku katuhna nambleg pageuh rengku. Badis we monyet madah keur adu hareupan jeung raja leuweung. Neuleup peta Gumilar kitu teh si colat kawas nu bingung. Da sidik bajuna mah sarua belang tapi pasanganana anu beda. Si colat geus narajang deui bari ngagaur. Kukuna barijil rek nekuk atuh lep Gumilar ngalelepkeun sirahna dina gerakan monyet ngemil bari depok sedeng pasanganana ngarodon. Panarajang si colat mileupas deui. Sabot kitu tajongan tungtung suku Gumilar dina ulin Tanjung Pura geus nyayang deui kana beuteungna. Bari ngagaur anu kadua kalina si colat ngagibeg bari nyengir, tapi sakilat si colat malik deui sarta jeleng ngarontok rek ngarekeb. Tapi Gumilar anu geus waspada sakilat narik suku katuhuna ka tukang, gigirna nyerong sarta sakicep neungeul suku hareup si colat. Atuh dina mileupasna awak si colat ngalayang luhureun sirahna, sakilat ramo-ramo Gumilar anu jareceng teh nobros kana kekemplong deui. Si colat ngagaur anu katilu kalina, sakali ieu mah meureun rada parna lantaran di dieu Gumilar ngagunakeun jurus kahiji cimane warahan Kiparta. Si colat teu terus narajang deui, tapi kalah campego bangun anu ngadago, matana tetep mencerong-merong ka musuhna. Ulah bosenan atuh colat. Hayo tarajang deui ye. Ye aing. Si Wijana ye seke seler Siliwangi. Cadu munur haram ngejat tina ngayunan musuh-musuhna. Lamun Andika rek binasa pasti kukula disang hareupan. Tapi oge lamun Andika tengah ganggu ka kaula oge moal binasa. Keur kitu hiuk teh ujug-ujug aya angin ngagelebug nebak dangdaunan ting korosak ting keresek. Burinyai king kilaban tilu kali Gumilar pasang kuda-kuda beungeutna nyang hareup sagemleungna ka si colat anu ngulisik. Ana Malik teh bareng jeung ngagenjotna awakna nu saterusna ngalayang, dua sukuna ranggah ka hareup pinuh ku seseukeutna kuku nu moal salah deui nanceb kana daging. Gumilar rikat ngarempodkeun awakna dina gerakan monyet ngemil, tapi cilaka sukuna tijalikeun lantaran nincak batu buleud anu satuluyna manehna kalengitan kasaimbangan, gorempal blak bae nangkarak, sedengkeun kuku si colat geus nyantong hareupeunana rek ngarekeb. Cahaya bulan anu remeng-remeng ka tamah harieumna ku tatangkalan anu ting celegedeg jadi hiji kauntungan oge pikeun Gumilar dina enggoning yang hareupan musuhna. Beleg-begna kalangkang tatangkala nu oyag boh dauna boh dahana anu teu eureun-eureun moyeg ketebak angin. Hal ieu teh hiji kabingung pikeun si colat dina nitenan gerakan nu jadi lawan. Manehna mineng katipu ku dedeleuanana, disangkana musuh teh rek gerak ka kenca, padahal mah kakatuhu. Kaharti kitu nama sanajan mata si colat teh kacida seukeutna, tapi tetep manehna teu bisa ngungkulan gerakan kalangkang anu aroyag ketebak angin. Waktu Gumilar ngagorempal labuh lantaran nincak batu buleud, ku saliwat mah geus tangtu Gumilar teh ngan ukur samet dinya riwayatna. Kuku-kukuna si colat nu geus ronghok moal teu ngagabres kana beuteungna. Tapi geus kitu we keur saning pangeran masih kudu manjangkeun lalakon Gumilar pikeun gumelar di alam pawenangan. Bareng jeung gelebugna angin anu ngoyagkeun tatangkalan robah kakatuhu,
Sakilat gumilar ngagorentel ka kenca bari leungeun katuhuna ngababu kana kekemplong si colat anu ngrekeb tempat kosong. Si colat sajabana katipu teh tulang igana karasa asa potong balukar tenggelan kepang manehna ngajaul ka tukang bari ngaluarkeun sora anu matak nyentarkeun hate. Ngagaur bari gigideg huluna anu saterusna ngagerem nembongkeun amarahna. Lain maksud rek binasa colat, kaula mangan sakadar ngabela diri. Lamun teu kitu da kaula meureun nu bakal disasaak malah bakal jadi eusi peujit Andika. Gumilar nu harita geus nangtung deui ngajega ngawangun kuda-kuda. Leungeun katuhuna nyilang dina dada pasangan purek saged ngadago datangna deui panarajang lawan. Gaur si colat ngagaur deui. Sorana matak ender leuweung, gebay ngobahkeun awakna. Dibatek sapanjangna ngalampayad semu melengkung bari huluna dirempodkeun ka tukang. Jelas hal ieu teh ngagambarkeun pasangan nu rek narajang. Mun bisa dihartikeun mah manehna teh teu percaya kana carita anana gumilar nu jadi musuhna. Memang colat, kaula teu boga maksud binasa. Gumilar ngajawab maparah gaurna si colat. Lamun kaula butuh nyawa Andika mah atuh ti tadi oge beuteung Andika geus tangtu budal badil. Tapi ieu aing si Wijana sekeselerna Siliwangi taya turunan mundur nyang hareupan musuh moal ngejat nyang hareupan lawan. Ngan lamun Andika rek binasa, rek khianat ka kaula, kapaksa Andika kudu ngarasakeun ieu je. Gumilar nuluykeun carita anana, bari srep nyabut peso balatina ngagurilap kasorot sinar bulan. Ieu balati warisan ti bapa kaula nu geus kungsi mateni bangsa Andika nu rek niat binasa. Geus kitu mah lep dibebeskeun deui kana sarangkana nu nyelap tina cangkengna. Gaur si colat disada deui, sorana handaruan mata kukurayeun. Keukeuh siga nu hayang nguji kana ucapan nu jadi lawana. Kodomang, lalaunan malibir kagigireun gumilar. Sedeng gumilar nu memang geus ngarti kana maksud si colat nu rek ngayakeun panarajang ti gigir, manehna oge teu cicingeun. Panona terus mencerong nitenan gerak musuhna bari dibarengan ku gusar geserna dampal suku, ngarobah pasangan pikeun nyaruaan gerakan si colat. Menang dua kulinting kitu jeung kitu we, si colat tacan ngelakukeun gerakan panarajangna. Mung narahajang ti hareup Andika teh nya. Heuglah kaula ngelehan maneh. Asal ulah ti tukang we. Ceuk gumilar bari tetep ayeuna mah teu ngarobah pasangan. Iwal ti panona we nu terus ngagiler kagigir nuturkeun gerakan si colat. Gog si colat ngadangong, ku eureunna gumilar manehna oge eureun. Merong bangun keur ngabalitungkeun untung rugina. Dinten teu oge manehna geus ngarasakeun sababaraha kali kabeunangan. Nu matak ayeuna mah hati-hati pisan sanajan awak musuhna teh tembong nyangigir. Tapi panona anu sakitu seukeutna teh gular giler nitenan gerakan manehna. Kuniang si colat ngarobah awakna, gerak sukuna ebreh yen manehna teh rek ngulinting ka tukangeun lawana, sedengkeun gumilar anu geus janji rek mere gigirna. Sanajan ayeuna geus bisa neguh kana maksudna si colat rek ngabongohan ti tukangeun, manehna teu buru-buru malik, bari teu tinggal ti kawaspadaan pok manehna nyarita. Ulah curang atuh cok. Tacan oge gumilar tamat nyaritana. Si colat sakilat ngarempodkeun awakna, gilek, seak. Awakna ngalayang rek ngarekeb nekuk punduk. Tapi gumilar anu geus leuwih ti heula awakna kababuk ku hiukna angin anu dilantarankeun ku gerakan si colat. Sakiceup manehna dongkok ngalelepkeun sirah jeung awakna bari ngarobah kuda-kudana. Hiuk jebrod, beuteung si colat nu keur ngalayang teh ditumuk dina gerakan ajul gedang. Awak si colat ngagibeg anu saterusna ngagedebut ragrag. Seak ngaronjang rek nyakar beungeut, gumilar rikat nakis bari ngagilir nyerong. Hiuk ngasupkeun jurus kahiji cimane warahan kiparta anu diwangun ku gerak tipu orai notog. Tapi si colat ngagerakeun cakarna rek ngarames panonjok gumilar.
ngan bae gerakan teu bisa ngimbangan gerakan Gumilar nu teu beda we ti orai macok nu antukna si Colat ngajaul ka tukang bari ngagaur lantaran katotok pisan iga burungna. Kawasna bae amarah eta maung teh beuki ngagugudag. Manehna ngagereng ngaluarkeun simana dibarengan ku sorot matana anu moncorong. Gerakanana ayeuna mah maju ka hareup teu ngulinting kawas tadi saperti rek ngabongohan. Tapi terang-terangan ayeuna mah rek narajang ti hareup. Sima aing sima mau seke seler Siliwangi moal keuna ku sahaya. Gumilar bari ngagejligna nyerageun sukuna kana taneuh 3 kali. Si Colat ngarenya panyangkana mah meureun manehna terek ditarajang bari ngarempot teu anta parah di seak bae narajang. Gumilar rikat ngageser ka kenca bari ngababukeun leungeunna kana suku hareup musuhna bareng jeung eta hiu jebrod dampal sukuna ngahanca kana kekemplong. Si Colat ngagibeg deui ngagedebut kana taneuh kurimpal mali seak ngaronjang deui tapi Gumilar rikat jingkrak tina gerakan hap-hapinda. Panarajang si Colat pos sakilat leungeun Gumilar ngahanca musuh. Si Colat ngagaur bari malik ngaronjang rek nyakar beheung. Gumilar jingkrak deui bari ngirimkeun tajong sapu jagat kana kekemplong. Tapi si Colat memang bener-bener kuat. Sakitu geus ngagerebut teh rikat manehna ngarontok ngan pos deui bae lantaran Gumilar teh kaburu ngalegot tina gerakan kalakai murag tebak angin bari ngasupkeun panonjokna kana kekemplong dina gerakan landak nobros gunung. Anu antukna si Colat raja leuweung anu geus kakoncara teh ngagaur ngejat lumpat ka jero leuweung. Rumasa katitih pangarti teu bisa nandingan wowosen Gumilar nu jadi lawana. Gumilar ngarenghap napasna ngahegak urut bieu musatkeun tanagana ngasupkeun panonjok dina gerakan landak nobros gunung. Sedeng kesang nanajan bener harita teh peuting tetep we ngagarajag maseuhan beungeutna komo dina tongongna mah meuni cipruk. Eukeur mah deui bajuna teh tina kulit sato bolong kota anu teu nyerep kesang. Gek manehna diuk dina batu sisi jalan satapak handapeun tangkal harendong. Red kana baju kampreta anu ngalumbuk dina taneuh. Kop dicokot tapi teu buru-buru dipake. Anggur heg dipake ngageberan awakna. Nikmat oge nepikeun ka manehna ngalengut. Mun seug teu hariwang mah hoream ini deui rek terus ngagoler we di dinya. Karasa geus rada seger mah jung manehna cengkat leos bae balik maksudna rek ngajajal leuweung teh teu jadi ngarasa paur bisi papangih deui jeung bahaya anu leuwih hebat. Ayeuna anu bieu karanapan oge kapan sakitu ripuhna. Bari jongjon lempang teh pipikiranna mah teu leupas tina kajadian anu cikeneh karandapan. Manehna kacida bungahna teu tulus jadi caduk maung. Ngadadak Gumilar inget ka kolot-kolotna anu geus mere didikan main po ka manehna. Nya kulantaran ilmu anu diajarkeun ku inung bapana katut aki-akina pangna manehna bisa nyalametkeun diri tina panarajang si Colat hiji maung sancang anu kacida gedena. Aya keneh kitu Abah Ata jeung Ma Asmi aki engkong beureun ayeuna mah geus kolot. Inget keneh baheula sok dipapanggul ka gunung cicing di imah nu sakurilingna pinu ku tatangkala nu geus jarangotan. Ari mandi kapan dipancuran cinyusu anu bijilna tina hanapeun tangkal kiara euyeuk. Kadeuleu we jalan nu gurawes ari aing rek ka puncak paragi aing diajar mencak. Katuhunana ngeplak talaga nu salilana pinuh ku popedut sisina ting berak-berak kawas cai ngagola. Bakal katincak deui kitu ku aing. Poho deui lebah-lebahna rupa akingkong oge geus poho deui deh. Ma jeung Abah oge poho deui rupana geus sono ieu teh hayang geura papanggih. Da ieu aki empingan ngahalangan bae paribasakeun kege geus rine. Hari rek mabur moal bebeja teu nyaho di mana-manana deh. Asa jauh naker jeung karunya deh kaki empi ari ditinggalkeun mah. Isukan mah deuk balik we ka Cipacing
Aki empirek diajakan manggihan abah jeung emak. Piraku sugan ari aing maksa mah teu daekeun. Tapi Gumilar ngadadak ngarahuh semu ngahegak. Ari jantung deg-degan kawas nu manggih kareuwas. Manehna ngadadak inget ka Nyi Arum anu dihenteu-henteu oge geus masket dina atina. Dedeg pangadegna salawasna ngalangkang dina kongkolak panon teu bisa dipohokeun. Ras kana kajadian tadi beurang kadenge keneh ucap-ucapanana Nyi Arum anu matakting celekit kana ati lir anu dicocogan ku Jarum. Beak-beak musir ka manehna sarta bari nyebutkeun lalaki jejerih leutik burih, pedah manehna taya pisan belana waktu Kiraksa dihina-hina sarta Arman disiksa. Rumasa aing teh gugon tuhon teuing ka Aki Uhi. Ceuk geurentes hate Gumilar. Ngadadak kadenge sora ribut gigireunana. Gebeg Gumilar asa aya nu ngagebah. Hatena anu keur anteng noroweco teh eureun kagareuwahkeun ku dedengeanana. Manehna ngaraneg ngadedengekeun. Tetela sora monyet jejerewetan di jero leuweung. Kunyuk keur ocon meureun. Gerentesna bari jung rek indi. Tapi ngadadak sukuna anu geus dilengkahkeun teh ditarik deui lantaran disagigireun sora monyet anu jejerewetan teh kadenge aya sora anu ngagereng teu beda we ti sora si colat tadi waktu galungan jeung manehna. Anu ngagereng beuki tarik atuh anu jejerewetan beuki rosa, tapi anehna teh sorana kadenge ti handap. Kapan ari monyet mah biasana oge di luhur. Sakilat brai dina pikiranana. Pasti eta monyet teh lain keur ocon tapi tangtu keur nyang hareupan musuhna atawa sakurang-kurang nama nyang hareupan ancaman ti hiji musuh nu rek ngabinasa. Da kadengena kawasora anu ceurik. Ras inget kana ulin pamonyet warhan ti akina nyaeta mangsal hapi. Jorojoy aya hate hayang ngabandingkeun jeung gerakan monyet anu sabenerna. Ulah-ulah tangtu bakal leuwih hebat sarta leuwih sampurna tibatan anu dilakukeun ku manusia. Tepanjang mikir deui, jeleng bae Gumilar luncat kana catang kencaeunana, jeleng-jeleng ngaluncatan kamalir anu misahkeun kuta jeung sisi leuweung. Breh katempo catang-catang pasolengkra, lain kai rungkad tapi ngahaja meunang nuaran. Ngan nu teu kaharti teh, naha diarantep kawasna bae catang-catang teh geus nahun, karasa gasrukna kana suku leueur lantaran geus lukutan. Malah geus barodas ting parentung rupa-rupa supa. Jeleng Gumilar luncat gigireun catang, tematak susah datuman di lemurna lulumpatan di pasir panggulinan waktu keresok jeung si pasar anjing kukutna sarta kalawan teu dihaja manehna jadi inget ka si pasar anu geus dibinasa ku Bahdira. Pasar mun maneh aya keneh mah meureun moal keung teuing hirup teh. Jeleng deui Gumilar luncat kana hiji catang anu kacida gedena, ngajengjeun heula sakedeung mah nyidikeun datangna sora ti lebah mana-manana lantaran ayeuna mah beuki atra. Tetela kana sora anu ngagereng beuki apal geus moal salah deui eta teh si colat. Gumilar nangtung bari tumpa tempo geus kanyahoan sora anu ngagereng teh aya di hareupeunana belah katuhu. Tacan wani nyampeurkeun lantaran bisi ngagareuwahkeun. Jeleng deui kana catang anu ngagoler hareupeunana. Ret kabelah katuhu aya tunggul rada janggung. Gajeleng deui manehna luncat ke lebah dinya. Breh bae di hareupeunana kabireungeuh dina reyem-reyem caangna bulan aya nu ngadungkuk coreleng. Sing horeng hiji maung sancang keur nagog, suku hareupna teu reureuh ngopepang. Masya Allah, tetela keur ngaheureuyan hiji monyet anu geus nyempod kana catang kai rungkad, kawasna samemeh ditekuk teh diheureuyan heula di bawah ulin atawa memang rada heseun lantaran eta monyet teh kahalangan ku catang. Bari garang-gereng nembongkeun huntu nu lalancip seukeut, sakitu geus kokoceakan teh, ih jongjon we monyet teh di bawah ulin. Lamun sakalieun nakis teh teu asa-asa kaprot we dicabok bari disontrol ku bangusna anu cewau. Colat
Gumilar ngagorowok bari jeleng luncat. Geus teu sak deui yen eta maung teh si colat musuhna anu tadi galungan jeung manehna. Bareng jeung ngahiukna dampal suku Gumilar rek ngahanca ke kemplong. Si colat mali ka tukang, nyaho yen dirina aya nu rek nandasa. Samemeh suku Gumilar datang si colat geus ngagorentel. Ieu pisan anu ngaranna gerakan mau ngagorentel anu kacida matak bahayana. Gumilar anu memang geus ngarti lantaran geus diwarah ku Mang Dekong kumaha ampuhna gerak tipu dina posisi saperti kitu. Jaba ieu mah disampakeun deui kuku-kuku anu bakal ngawowojet kulit jeung dagingna. Anu matak Gumilar teh eleh rikat, ngagentak manehna narik di sukuna, jeleng luncat sababaraha meter. Borengkal si colat hudang ngadangong bari ngagereng kanu anyar datang. Teka palingan yen ieu manusa teh musuhna tadi anu lain bantrak-bantrakeun atuh Gumilar anu memang bener sangka anana yen ieu teh si colat iatna taki-taki sanu nyaho si colat ngajak padungdung deui. Tapi sok sanajan si colat teh sato ari ka nyeri mah boga puguh da tadi oge geus ngarasa jejerih. Ningali Gumilar anu keur ngajega di baju loreng kulit maung anu sarupa jeung manehna teh teu anta parah deui manehna ngajol ka katuhu bari ngagaur anu saterusna asup ka jero leuweung anu meredong poek pinuh ku rerembetan jeung kakayon anu ting jeleg-jeg sagede-gede cangkeng mundi. Geus karuhan si colat kabur mah ret Gumilar teh ngareret ka monyet anu keur nyempod keneh. Tapi cecerewetanana mah geus eureun. Gumilar ngerasa heran oge lantaran si kunyuk teh najan katampona masih keneh hirup tapi kalah cicing wae. Ukur kadenge sorana we ngak-ngik-nguk lalaunan. Koloyong disampeurkeun teu ieuhna naon kunyuk teh iwal ti raheut saeutik-saeutik dina pipina urut pangheureyan si colat. Ari ret kana sukuna sing horeng ti selap sabelah kana sela-sela catang. Leuh paingan cicing bae atuh. Bari heg catang teh dieserkeun bolonyon bae atuh lesot terus lumpat atawa nerekel kana tangkal ieu mah kalah grewek bae muntang kana leungeun Gumilar kumanehna direret dina dadana aya nu bodas-bodas barang dirampa teh sing horeng kongkorong tina logam teu bae dina hatena yen tangtu ieu teh lain monyet liar tapi monyet inguan tapi nu saha kira-kirana luput teu bisa kateguh lantaran sakanyaho manehna dikon. Urang caturkeun hiji lalaki buukna geus camut-mut bodas nya kitu oge kumis sarta jangotna sarua geus bodas jabat teu kaurus atuh kulitna geus karijut peot dihakan ku kakolotan. Tapi anu matak heran teh ari panonna mah masih cekas bersih tacan dimangsa ku panyakit lamur atuh leumpangna masih jag-jag waringkas teu saimbang mun dibandingkeun jeung kayan buuk jeung kulitna nu nuduhkeun yen umurna geus cueut ka hareup. Aki sidik anu nyarebut mah ti sore keneh diuk cinekul dina bang barung lawang imahna panonna anteng neuteub ka jauhna. Tempo-tempo ceulina dengdek-dengdek bae bangun anu keur ngadedengekeun giler hihideungna panon rada kahandap mindahkeun panenjona ka pakarangan imahna anu ngarunggunuk pinuh ku tangkal jamu batu. Reket sadapan dapur aya nu mukakeun ti luar pecenghul hiji sirah awewe nu sarua buukna geus pada-pada camut-mut nempo ka tengah imah tina lawang anu teu dipantoan. Kumaha aya cenah Nining? Aki sidik nanya kanu anyar datang Nini Usi pamajikanana. Nu matak eueuh ditatanyakeun oge luput aya nu manggihan. Walau Nini Usi bari kalacat bae unggah diuk deukeut salakina. Kamana atuh da di kebun oge eueuh deui. Cek Aki sidik bari ngalieu kaburuan. Moal kitu aya nu mawa mah. Nini Usi nanya ka Aki sidik.
Nguang nini jeung tara pangangguran di ulah ilu kapan lamun dipaksa oge moal beunang nu dipake hariwang teh sok sieun we luntalan teu ka kontrak heg dikarepuk ditarewak tak biasa nama tara jaramah ongko piraku deui we teu nyarahun. Nini Usi ngebrehkeun pamanggihna. Tapi kamana atuh sakitu geus buri teh tacan balik keneh. Aki Sidik bingung. Nini Usi teu nyarita deui. Memang manehna oge sarua we jeung Aki Sidik keur pada bingung lantaran harita poe geus mimiti reup-reupan nyedek ka magrib. Koloyong Nini Usi ka dapur, kepoh niupan hawu anu dibontotan ku kai sagede bitis. Gur seuneu hurung terus nyenget damar geus kitu kaluar rek ngadon wudu tina kele. Eukeur mah nenggang ti tatangga Aki Sidik teh turug-turug eusinangan ukur duaan lantaran teu boga pisan anak atuhnya teu wudu kayaan di imah teh ti iseunaker. Mun beurang atawa peuting teh estuning rehe comrek taya pisan aya nu ngareah-reah tara kadenge barakatak atawa dengekna budak ceurik anu matak ngadatangkeun rasa haneuteun. Ari ngarangkepna jeung Nini Usi sanajan lain ti pada bujang jeung lanjang oge tapi geus kacidalilana. Geus aya puluhna taun ngan nya kitu teh sanajan hayang boga anak teu sirikna mumunjung neneda ka pangeran nu maha kawasa luput teu burung-burung acan. Mimiti tepung dikontrakan asal muasalna kabeh oge eueuh nu nyahoeun duka urang mana nyaprok we jeung Nini Usi nu waktu harita pada jadi kuli kontrak beterus kajodokeun pruk bae kawin tug nepikeun kadanget ayeuna. Lila-lila digawe di kontrak teh ngarasa bosen pang-pang namah suda tanaga nya menta eureun we terus bae manehna pindah ka lemur pamajikanana anu perenana paeunteng-eunteng jeung kebon karet belah kidul tug nepikeun ka kiwari teu incah balilahan deui tetep renggenek nuturkeun Nini Usi nu jadi pamajikanana. Hirup basajan ngandelkeun tina tatanen nu minangka jadi pancarianana atuh minangka embohna lamun aya nu geuring ti Aki Sidik sok dipentes pangabisana dipenta tulung pikeun ngubaran. Nini Usi atuhnya kitu keneh sanajan gabug teu boga anak tapi ku Gusti nu Maha Kawasa dibere pangabisa dina urusan marajian anu rek ngajuru. Ba'da Isa malah kita geus lila pisan kaliwatna Aki Sidik jeung Nini Usi masih keneh cari nekul nyang hareupan cemporna. Mun keur waktu tadi samemeh magrib mah galecok cacarita ayeuna mah saurang oge taya nu kecet. Nini Usi ukur nang hunyar lamar bari ngurutan sukuna sedengkeun Aki Sidik keur meresan daun kawung disebitan salambar-salambar. Sabot kitu nguk aya nu disada di buruan boh Aki Sidik boh Nini Usi teu sirikna ting gurubug malah Aki Sidik mah geuwat mukakeun panto bari pok nyarita. Tah geuning datang si Raun teh beungeutna ngadadak marah may. Ari brai panto dibuka katempo di buruan kacaangan ku cahaya bulan anu reyem-reyem. Monyetna keur ngagugunyeng hiji lalaki leungeunna dipaksa dibetot supaya nuturkeun anu katempona ku Aki Sidik si lalaki teh merod mungeun. Di mana wae atuh sia teh Raun aing mani lieur ti tadi neangan. Cek Aki Sidik nanya ka monyetna nu harita datang bareng jeung Gumilar. Monyet teh nemalan bari keukeuh memetot leungeun Gumilar. Mangga atuh ujang ka dieu cali ka saung butut. Cek Aki Sidik ngajakan asup ka Gumilar. Aya nu nganterkeun geuning si Raun teh Nini. Aki Sidik nyarita deui ka pamajikanana nu harita ukur nololkeun sirahna tina panto nempo kaluar. Sanajan ngarasa hoream oge rek unjang-anjang teh lantaran geus hayang geura ngareureuhkeun awakna di imah tapi teu hade oge nolak kana pangakuna nu boga imah sabab nilik kana carita anana mah Sidik ieu teh nu boga monyet.
Gumilar kapaksa asup ka jero imah kalawan leungeunna teu lesot tina panyekelna monyet anu tita tadi keneh oge muntang page. Dupi Ujang teh di mana teh geuning casarengan sareng si Raun. Aki Sidik nanya sanggeus Gumilar diu. Sumuhun ti palih bedeng Aki. Tadi teh kaleresan tepang di jalan. Kagungan Aki ieu teh. Sanggeusna ngajawab. Gumilar malik nanya bari ngareret ka si Raun nya eta monyet teh anu harita keur campego. Nya Ujang, monyet meunang ngukuti lelembut eta teh. Janten Ujang teh didamel di kontraknya. Aki Sidik negeskeun. Sanes Aki, di diso teh abdi mah nuju nganjang ka pun Aki. Ari kawit mah ti Cigodeg. Dupi eta tiasa sasarengan sareng si Raun. Dasa emut Aki mah si Raun mah tara pirajinan ulah ilu kanu sanes. Namun imah sapertos nu nyobat geuning. Aki Sidik tetelepe. Gumilar ngahuleng. Data dina mah moal betus ka sasaha oge lantaran ceuk pamikirna moal aya gunana dicaritakeun oge. Siga pisan goongna beuh maneh. Ari ayeuna ditanyakeun pisan, rek ngabohong teu kaduga. Nya antukna mah paralak bae dicaritakeun ditetek tai nu kaliwat, ti mimiti manehna ini ti mah ngan sakadarek jalan-jalan, nepikeun ka kalangsuna asup ka leuweung, tarung jeung maung anu saterusna dulungan monyet kadempet catang, nu harita keur didekeman ku maung anu tadi keneh. Uluh ku tante. Hebat Ujang moal lepat teh eta teh si colat. Urang di mah sadayana oge teh nu teu gigis. Keur mah kacida badagna eta teh turug-turug galakna teh sanes heureuyangeun. Sering eta teh Ujang sok ngaganggu kalebet kontrak. Di bedi mah sababaraha kali teh ku tuan kawasa. Tapi weleh taya ieu nu kenging.